Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Kakek labok nonton teh kurang ajar toib top tak kabawa yang bekur apa karasa ku sorangan wah anu rek nulungan ieu asa tegap langsan wawadi lamun lain cabul heueus mah ku aing dikusrukeun tah kana dudukan sape ngarasa teuing keur nikmatna udud bari jeung ngagara ceuli dar kanikmatan batur di alam dunya teh diganggu kitu cenah cek Oman nampo kalakuan Bah Ohim anu langsung lumpat ka pipir poserona. Kebenaran harita teh di pipir pos ronda teh aya cai dina wadah paranti kokocok pok manggepeng teh nyarita ka Oman bari jeung siseria. Bang naogenan ulah sok kaleuwih tah. Gusti ge terasa peutah ka manusia anu sok kaleuwih mah. Tah kitu balukarna. Nya buang hawa mah buang hawa we kadinya ulah bari jeung disenge-sengekeun ka hareupeun batur atuh teh sopan. Mani asa wenang pisan da batur ge barogaeun. Ngan ari batur mah di empet-empet ari batur mah. Henteu sambarangan batur mah, jang jadi seungeut kitu-kitu bae. Mani jalagur ka hareupeun pangambung batur. Marukana mah batur teh ponges bari jeung nu dihakana teh kadal atuh manehna mah kapanan biuk teh nataku atuh abong-abong kalau teu uyahan mani kabina-bina teuing dasar keding tah nya leuheung lamun teu nista tah ka ambeuk mah anu antukna kumaha eta saderekna teu janten ngiring tah nuturkeun da karunyaeun meureun kana sorana mangtak dituturkeun da ngaraos hawatos cenah kitu keungeun janten we tah ngiring nyusul keluar antuk naik kumaha manehna sorangan anu kamusibahna nengan cai itu wirujeng lah kitu cenah cek Oman ari Bah Ohim ngadenge Oman nyarita kitu sakedapan mah teu bisa cumarita jiga aya anu dirasakeun teu dilapok Bah Ohim teh nyarita bari jeung ngalieu ka Oman jeung ka Manggepeng. Aduh, ampun teh. Dasar weuteung gelo euy. Wayah kieu teh kudu setor deui aing mah lah. Teuing jabak kudu kalebaknya ya mah yo. Aduh, harus kudu euy tidak bisa dihalang-halang, tidak bisa ditahan. Kalau ditahan sedikit saja mantak berbahaya bagi keselamatan pangamungan mah euy. Nores tojong pisan. Kalat-kalat cemul hois. Jong kalian cocok kalana burukeun. Ulah lila-lila di dieu nanaonan ari kira-kira rek kituan mah kami marek balik teu hayang teuing ngameu anu bedan kitu teuing cacaku sorana tah mani geus sakitu komo lamun digubragkeun tah bungkeulkanana bara lain teuing ajan rek balik ka ditu lah ka wale desa arek ngipiah we di ditu manggigal daripada di baruang kudu kitu patut sasapaan teuing. Aduh oi abah hayang rusuh lempang tapi abah asa ripuh oge di bawah rusuh mah oi kalah angot kumahanya oi. Trila Bah Ohim teh jungnang tunggap kana oncor terus disingit ngerasa geus hurung dregdeg Bah Ohim teh leumpang semu egang rurusuhan bari jeung keukeuh ti tukangna teh aya nu disada darderdor jiga nama geus teu kuat kasurung ku hayang kaluar. Nempo kalakuan Bah Ohim kitu Oman jeung Manggepeng nyaleungseurikeun kana kalakuan Bah Ohim dibarengan ku akei-akeian pok Manggepeng teh nyarita ka Oman bari jeung seuri heula. Puas teuing tah nu kitu anu disiksa ku pola sorangan teh euy ulah hayang puas sorangan atuh. Geus kabayang euy. Pasti ada mameber atuh. Geus kabayang ku aing.
kamu bari dar-dar kitu tah. Sapanjang jalan, geus pi musibaheun gede we eta mah. Pangarotuna batur mah keur ngarieun durukan, ngarasi duru tamat tiris. Sabab hawa teu beuki nyecep. Ieu mah dar we. Hayu wae ngawes-wes ngaheler. Cacamuilan tereuh-reuh tidak tadi. Mah patut teuing surup karupana. Abong-abong kolot bagog teh nu kitu tah. Anu teu ngaragap kana perasaan batur. Aya anu nyusul musialina beuteung dar di senter-senter ka batur. Marukan batur teh meureunan resepkeun kanu kitu patut. Sasaparun teuing. Tah antukna kumaha? Mula kasorangan dorakan disebutna teh. Nya teu beda mang lah, kitu pisan bener. Doraka keun we doraka mah kitu tamiang meulit kabitis nu kitu teh. Lain tamiang nu meulit kabitis anu kitu mah jang, tapi tata mamang meulitan nepikeun ka kana bitis kitu. Moal beda kitu lah. Ieu gerage ku ujang, cocorekeun ka di cucu. Moal teu nyarek-cerek ka di jalan. Tasapaan teuing atuh mang, kudu nuturkeun kitu patut lah. Sing diburuhan ge haroream teuing. Jap harita teh manggepeng, repeh tina seurina, terus nagog deui di deket durukan. Sabot ting harulang kitu, hawar-hawar kadenge sora anjing anu babaung, ditema ku anjing kampung anu ngagogog, mepeuskeun kaayaan simpena peuting. Sabot oman jeung manggepeng keur ngadedengekeun sora gamelan. Anu tadi mah aya kadenge najan hawar-hawar oge. Jigana kabawa ku angin peuting. Teu lapok oman teh nyarita ka manggepeng anu keur ngasur-ngasur suluh durukanana. Kek. Nageus jamplingnya euy. Sore eta gamelan teh nya teu kadenge deui. Kitu cenah cek oman. Tadina marek nyarande kana pipining gardu, tapi jung nangtung keur maeukeur wawanena rada lumayan. Bubuhan murid Demang Ahdi. Bari nangtung teh neges-neges kana sora anu lumpat di belah lebah. Ari manggepeng mah harita teh teu malire kana sora anu kokorosakan. Kalah kananya kanu sejen. Gak. Ari ayeuna teh wayah kumaha atuh? Eta gamelan geus simpe geuning. Moal aya kajadian anu teu dipiharap ya. Atawa geus mangsana janari teh ya. Sabot manggepeng jeung oman keur ngaharulep. Teu lila, Bah Ohim teh datang ka gardu ronda. Kudu pru, Bah Ohim teh meh-mehan ti kusru kana durukan. Gebeg duana ngarenjag sabab katempona Bah Ohim teh jiga anu manggi kareuwas, tapi sajongjongan mah anu duaan teh can wani nanya ka Bah Ohim. Sanggeus rada lila, pok manggepeng teh nanya ka Bah Ohim. Panasaran nempo Bah Ohim datang-datang tuluy ngedeprek. Aya naon, Bah? Abah, aya naon? Yo, aya naon? Bah Ohim teu waka-waka ngajawab. Nya sanggeus kitu mah oman teh hideng tuluy mawakeun cai. Diasongkeun harita teh ka manggepeng. Gap ku manggepeng ditampana. Sanggeus kitu, tuluy nita diinum ka Bah Ohim. Abah, nah itu aya naon atuh? Ya inum heula ya. Inum ami sadar. Kitu cenah cek manggepeng bari ngasongkeun cai. Geus kitu regot eta cai teh diinum ku Bah Ohim. Allah, gawat. Kitu cek Bah Ohim walah weuleuh. Sing bener atuh, gawat-gawat kumaha na teh. Sing bener nyaritana sing bener. Kitu cenah cek oman jiga nu jengkel. Ya, gawat. Pokona mah kudu gawat ngabejaan tuah kampung. Ya, aya bahaya ka lembur urang. Aya ajag anu keur ngarogahala sato. Gawat. Ngadenge caritaan Bah Ohim kitu, oman jeung manggepeng silih pelong. Teu lila pok, oman teh nanya ka Bah Ohim. Gawat kumaha tuh Abah? Sing jelas nyaritana atuh. Sok atuh rek ngaheureuyan deui mah lah. Jiga tadi tah arek mere beledug mah. Teu euy geuningan heureuy teh. Allah, lain heureuy ujang, lain heureuy ya mah. Abah tuh serius pokona mah ya. Bener pisan lain heureuy. Jujur Abah mah serius, malahan mah 1000 rios Abah mah. Teu lah teu 800 ieu 1000 rios Abah mah nyarita ogenan. Yah, aya kajadian basa Abah balik ti Lebak anu tuturubun teh geuning Abah tadi. Rusuh. Da arek aya tamu teh ya. Tuluy we Abah teh ka balong tah.
Ari manggepeng kasurungku hate panasaran pok nyentak ka Bah Ohim. Parijeng panon malong kan awak Bah Ohim anu kakaradiuk dina balagbag pos ronda. Hingwaras atuh nyarita teh. Awas lain cambul huis. Mantak pika injinin bae. Ari kolot-kolot ya maniko keto. Hayang ditarai bolat-bolat sa teh ku aing. Dasar teuing lah aki-aki bau ku taneuh. Nempo manggepeng nyarita kitu pok deui oman nyarita. Bari jeung ngaliekan ka manggepeng jeung ka Bah Ohim. Tah, eta waras jeung bener pisan, kacida pisan benerna tah manggepeng. Waras pisan sing nyana ogenan. Anu diteureui mah justru heueuh pisan eta teh anu buleud-buleud. Sugan atuh aya ti baheulana tah anu nyebut hayang diteureui gepeng-gepeng. Eueuh lin manggepeng. Oman harita teh teu sadar anu bieu dicaritakeun ku dirina. Jiga nu teu boga dosa we harita teh. Ari manggepeng ngadenge caritaan oman kitu kalah kamelong bari jeung molotot. Pok nyarita ka oman. Aduh. Ngomong naon ya? Hah? Ngomong naon be oman? Ngomong naon? Emang na aing teh diteureuy ku sia. Aduh, tapi keur nyarita gepeng-gepeng dasar sarwana maneh ogenan. Teu sadar sia. Hah? Teu sadar. Aing saha? Aing. Kapan aing teh si gepeng ge? Babal teh ya. Sarwana. Kitu cek manggepeng jiga nu jengkel oge ka oman. Ngadenge manggepeng nyarita kitu, oman kakara sadar naon anu bieu diucapkeun ku manehanana. Hampura mang, hampura. Jangan saling memarah-marah gitu mah. Hampura we eta lah. Sabot anu tiluan keur gunem catur kitu. Harita sakolepat aya bayangan hideung. Kolepat-kolepat cer gedeg. Nangtung ngaradag hareupeun pisan gardu. Kaciri harita teh ku Bah Ohim anu pangheulana nenjo kana eta jirim. Bah Ohim anu keur diuk nyang hareup kaburuan pos ronda. Samemeh Bah Ohim ngagorowo. Les eta bayangan ngoblegedeg hideung teh leungit tina panenjona Bah Ohim. Setan malah kayangan jerik-jerik wuri. Ampun. Kitu cenah cek Bah Ohim bari calawak curugna tutunjuk kaburuan pos ronda. Sakilat harita teh oman malikeun awakna. Celeng keles. Tika ciri deui bubuhan harita teh poek disusul ku manggepeng anu nuturkeun satukangeun oman. Najan lain jago oge, tapi oman jeung manggepeng geus boga rasa tanggung jawab pikeun nganyahokeun naon anu kajadian dina peuting eta. Sakumanu dituduhkeun ku Bah Ohim, oman jeung manggepeng ngudag anu kokolepatan. Ari Bah Ohim harita teh jung nangtung. Jeleng rarasaanna mah ngajleng teh asa jauh, puguh di dinya keneh. Maksudna mereka bejaan tua kampung susuganan aya keneh di bade desa. Dasar Bah Ohim malam harita mah kudu ngalaman apes barang keruruncatan. Celek suku Bah Ohim teh napak kana taneuh teu sadar sarungna ngait kana pager atuh gurubu reuwas kacida. Bah Ohim harita teh calawak arek nyebut tulung teu bisa da puguh ngarasa soak. Panyangkan sarungna teh anu ngenyang puguh ge tikait kana pager. Ampun juragan. Alah juragan jurig. Ampun. Abah mah pokona mah teu boga dosa. Abah mah teu boga. Dig bae kanu boga dosol. Dosa. Abah mah jalmi sakiwalurat deng teh sing kalunya ka Abah, sing karunya juragan setan. Alah Abah mah ampun. Cik Bah Ohim bari ngajak-jak. Sanggeus sababaraha waktu eueuh kajadian naon-naon, Bah Ohim teh panasaran, terus ngareret ka tukang. Ari breh teh sarungna ngait kana pager. Jalol teh. Alah, lasar sarung gelo, sarung ata-adol. Nyana kitu mah aing teh lompat tidak tali. Kurang ajar teh. Dicacak sia sarung teh ku aing mah. Kitu cek Bah Ohim kutuk gendeng sorangan. Harita Bah Ohim kukulutus. Sanggeus ngaleupaskeun sarungna. Berengbang lumpat. Oncor di kupat kapit. Da kasurung kurasa sieun lumpat sote. Nya sanggeus rada jauh ti garduh ronda. Obor teh ngalitikan seunina. Ari Bah Ohim anggar lumpat tarik pisah. Dah hayang gerak tepi kanu dituju. Atuh pas keur kitu. Jelek eta obor teh pareum. Kurilap leng. Panon Bah Ohim teh siseuneun.
Silo tina biasa caang, ayeuna pakbleng jadi poe. Atuh teka tempona naon, jalan tincakeun teka ciri. Atuh Bah Ohim teh tambah reuba sarita. Sawaku kaayaan kitu. Teu sadar di hareupeunana aya tihang sampayan. Teu anta parah deui, keur maeukeur lumpat ka surungku kasieun. Sea kudawat cedak, cengkang, koleang, kebut. Awak Bah Ohim teh kabawa ku tanagana sorangan. Dasar sama bangsat anu gelo. Bisa nangan ngabongohan ungkul ka aing. Ampun, alah iya sama pinter kodek ngabongohan ka aing geuning. Nya satuluy nama Abah Ohim teh lenger kapiuhan. Teu inget deui di bumi Allah. Ayeuna urang caritakeun di tempat raramean teh. Anu hiburanana nyaeta Ibing Ronggeng, harita Darman jeung Idon. Sanggeus beres mayar dahareun, leos ngadiketan ka Balandongan. Dasar Darman jeung Idon dedeganana jarangkung. Teu hese najan ralajo aya di belah tukang ge. Pok harita teh Idon nyarita ka Darman. Kang Darman, sok bari tempoan atuh sugan jeung sugan we tah. Aya jalman wawuh, ke bisa nalungtik sagalana ye. Komo lamun aya emma jeung si Nyai mah. Heg lalajo ka dieu. Duh bagja meureunna tah. Bisa kapanggih laratanana. Kitu cenah cek Idon. Ari Darman terus musurkeun paneutipna ka sakabeh anu aya di luar Balandongan jeung di jero. Pas sarita teh nempo kanu keur ngibing, Darman teu ngiceup-ngiceup, terus melong ka hiji wanoja. Sabab cek pamikirna, dedeganana asa wawuh mirip-mirip jeung adina. Pok Darman teu ngagerentes. Kek. Asa wawuh eta dedegan teh. Siga-siga adi aing. Tapi moal mungkin iraha diajarna teh. Bisa ngibing jeung di mana wawuhna jeung seni. Terus kudu aya emma deui, lain si Nyai wungkul. Peda sarupa meureun eta mah. Kitu gerentesna hate Darman. Bari anggar paneutipna nguiran ka eta Balandongan. Barang keur luak lieu kitu pok gigireun teh anu cumarita hiji jajaka anu saumurna jeung Darman. Kek Kang, jeung saya lah. Saya juga bisa ngibing mah. Saya teh katelatan, teh bagian lahan. Kitu cenah cek eta jajaka. Ari Darman ngareret kanu nyarita. Pas direret teh budak ngora. Pok Darman teh nyarita, tapi anger ari panon mah terus alak ilik kanu aya di dinya. Oh, siap lah. Urang jaipongan jeung kuring. Kitu cek Darman. Barang Darman melong kanu keur ngaribing. Ku Oci kaciri pisan aya Darman anu jadi lancikna. Di sagigireun Darman aya Idon. Pok Oci teh ngagerentes dina hatena. Bener tuh geuningan Kang Darman, jelas pisan. Malah mah bareng jeung Kang Idon. Keun ke diteangan lah lamun geus beres ieu acara. Kitu cek gerentes hate Oci. Barang geus erep saputeran eta Ibingan Ronggeng. Oci ngaliekan kalebah nangtungna Darman jeung Idon. Anu kabeneran pisan. Pasareupeun mah Eyet jeung Demang Ahdi. Anu jadi bapak kukutna. Harita teh keur mupul soder anu tadi dibagikeun. Nempo Ocih luak liuk jiga anu diteangan. Pok mah Eyet teh cumarita bari jeung ngadeukeutan diukna. Aya naon Nyai? Jiga anu diteangan geuning. Ari Ocih ngan ukur mesem pok nyarita ka indungna bari jeung nangtung memener selendangna anu dibeuritkeun dina cangkeng. Teu aya naon emak, mung tadi teh katingali tah hiji pamaget anu kasep merhatikeun ka abdi, tapi pas dipilari teh teu aya duka kaman leosna teh eta jajaka teh. Cenah cek Oci, teu nyaritakeun anu sajujurna. Sabab cek pamikir Oci, lamun dibejakeun anu sabenerna bakal jadi kaweur kana acara. Keur maeukeur, kakara pisan seni teh magelara. Oh, kitu. Keun we atuh Nyai wajar dinu kieu mah. Anu penting urang teh ulah nembongkeun judes jeung bengis ka lalaki. Sok siap-siap deui tuh. Deketan bapak cekelan bakina. Kitu cek mah Eyet. Ari Darman anu diteanganna ku Oci. Sanggeus ngarasa teu manggihan anu diteanganna mah. Terus Darman teh nyarita ka Idon. Ayo Don lah.
Da eueuh nu di tangan teh dieu mah. Cumah-cumah lah, kalah beak waktu. Kitu cek Darman, bari leos. Darman teh malikeun awakna. Maksudna mah arek nuluykeun lampahanana. Teu dilabreng deui, seni teh maen. Anu ngaribingna beuki loba wae. Kirawanci kajenari leutik keur muncak-muncak na ngaribing. Ti kajauhan aya anu lulumpatan bari jeung gogorowokan menta tulu. Barang serog ka eta balandongan. Sakaligus nayaga oge anu ngaribing teh eureun sapada harita. Kabeh museur kanu keur lulumpatan jejorelatan. Harita Demang Ahdi geus aya di hareupeun anu lulumpatan menta tulu. Kep koleang eta awak teh dipangku dibawa ka tengah-tengah balandongan. Atuh kayan di balandongan teh jadi riweuh. Awewe pating jarelit nempo awak nu dipangku ku Demang Ahdi pinuh ku getih terus jadi rame teu para ruguh nempo kayan kitu pok tua kampung teu nyarita ka sakabeh anu araya di balandongan ka sakabeh pangeusih lemur kitu deui karombongan seni sim kuring nyuhunkeun supados tenang teu kenging nambih-nambih kariweuh mangga ka Bapa Hansip supados ngajajabkeun ieu juru kawih kali para ibing dicanda ka bumi sim kuring mangga ka Bapak Apang sareng ka Bapak Kuding supados dilaksanakeun kitu pok-pokanana tua kampung bareng jeung leosna juru ibing jeung juru kawi hiuk aya nu ngahiuk bangbaraan ting ti mana datang hiji pamaledog anu nyeleber ka tengah-tengah balandongan harita teh pas kena pisan kadua lampu patromak anu aya di tengah-tengah balandongan hiuk kumrang eta patromak teh murag reup kayan di tengah balandongan teh jadi poe. Disusul deui aya pamaledog anu nuju ka lampu patromak anu masih keneh huru. Atuh kabeh ge lampu anu aya di dinya parareum keuna ku pamaledog. Nempo kayan kitu Demang Ahdi terus ngabadega di tengah-tengah balandongan pok nyarita. Lamun sia nya manusia gede wawanen. Sok kaluar sia. Ulah ngajedog wae dinu poe. Kaluar si cunguk. Kawani dengan kanu barodo wungkul sia. Ieu aing lawan sia ieu. Bisa yang apa? Aing jawara tidak jawai. Kaluar sia. Cacap nyarita kitu. Hiut aya batu meninga hiuk lempeng kana awak Demang Ahdi. Saking ku tarik-tarikna eta batu, nepikeun ka ngahiung bangbaraan. Lamun seug dituturkeun ku panon biasa mah moal bet kaciri. Ari Demang Ahdi geus taki-taki kana naon anu bakal kajadian. Bareng jeung datangna eta batu anu dibalangkeun. Awak Demang Ahdi ngajaul kaluhur bari jeung salto jujuralitan kep eta batu teh ditewak ku leungeun Demang Ahdi samemeh napakeun sukuna teu anta parah deui bleuwer ku Demang Ahdi teh dibalangkeun ka belah datangna eta batu sanggeus kitu clek napakeun sukuna pok Demang Ahdi teh nyarita. Sok kaluar sia, ulah nyumputkeun awak. Sia ngabongohan juga keur ngintip-ngintip anu marani geuningan, teu uyahan pisan. Cacap ngadenge Ahdi nyarita kitu. Teu dilacur-lacur jeleng curli-curli trek. Aya dua dedegan anu geus ngabedega di hareupeun Demang Ahdi. Nampo anu ngabedega di hareupeun Demang Ahdi, sakabeh anu araya di balandongan, bubar tatawuran. Sieun nempo dua jalma anu marake kedok hulu anjing, bari dina cangkengna nyole gereng bedog. Teu lila eta jalma teh nyarita hahaok ka Demang Ahdi. Sia jelema leutik, wani-wani ngahalangan kenapa maksudan ngaing ha? Demang Ahdi sakedapan mamolohok ngadengen caritan eta jalma teh. Teu puguh-puguh nyangka kitu. Pok Demang Ahdi teh sarua nyentak eta jalma. Puh, teuy, dasar sia jelema edan. Nyangka jeung mawa karep sorangan teu puguh sia nyarita teh. Saha nu ngahalang-halang pamaksudan sia? Kitu cenah cek Demang Ahdi. Horeng si mana horeng, eta teh Sarkoni jeung baladna. Salaku komplotan garong, anu rek nyieun kaonaran ka eta lembur. Pok Sarkoni teh nyarita deui. Hah, siang geus wani-wani nulungan jelema anu geus ngahalangan kenapa maksudan ngaing. Siang ngayang maot. Sok,
Hayang dicekek maku ngaing, ha? Jelema leutik, kemanakeun sia? Disumputkeun nanang eta lalaki rek dipodaran ku aing mah, anu bieu direbik-rebik. Lain direbik-rebik sia mah, dibaberik. Oh, anu bieu dibaberik sia, sok nyarita. Ari Demang Ahdi harita teh teu malire kana caritaan Sarkoni. Pok dinyarita berjeng lajag-lejeg siga anu mapanas ka musuhna. Naon sia teh prakatang-tang preketeng-teng datang-datang ceceleuweungan teu pupugu sia teh nyarita kitu. Emang aing teh panitipan enak bae nyarita teh abong bibir teh diwengkul eta tutulangan sia. Saha nu disumputkeun ku aing? Aing teh rumasa nyumputkeun buronan sia deuleu. Jawab sia. Ngadenge Demang Ahdi nyarita kitu. Birong pok nyarita anu tita tadi ngan saukur lajag-lejeg. Ya, sing waras aja nyarita teh. Lain penitipan barang, tapi aing ka dieu teh udag jelema anu keur di udag-udag wae. Pan ku sia tuluy diampikeun dah. Ya sia bisa yang nyaho. Tah. Ngaran aing Birong deuleu. Kitu cenah cik nu ngabedega nyarita ka Demang Ahdi. Sia teh ngaran Birong. Alus teh ngaran teh. Luyu jeung kayan beungeut sia anu jiga barong. Padahal mah tambahan we saeutik ka dituna euy. Sae we ka ditu teh. Jadi barong sae. Naon maksudna babaturan sia nyarita ka aing ngahalang-halang kana pamaksudan sia. Ye, aing kita diogenan ngacedog di dieu teh ka mana-mana. Ngadenge Demang Ahdi nyarita kitu Birong terus melotot. Yang kana Demang Ahdi ngaheurian ka manehanana. Majarkeun teu rumah sangampihan jalma anu keur dibaberi ku manehanana. Tah, teuing sia. Dasar laki-laki badak kagigir, jalma kurang jangkung. Dengekeun ku sia-sia. Dengekeun. Tadi lalaki nu diudag-udag ku aing jeung batur aing lumpatna ka ieu tempatna. Tuluy ku sia diampihan. Ka mana sok kadiekeun? Oh, nanyakeun jalma nu keur diudag-udag anu kukuring ditewa. Ari sugan teh neangan barong sae. Naon sia? Sakali deui sia ngomong barong sae gedor ku aing. Pasti sia ka aing nya. Ih lain. Kuring mah lain ka saha-saha, tapi ka barong sae maksud teh. Aing teu ngeunah aing. Mata sia montong bari ngaret ka aing atuh. Otomatis ka aing sia. Bari jeung ngaran aing teh geus deukeut tah. Nah, atuh ari kira-kira deket malain dijauhkeun. Hah, teuing sia. Nyucunga geuning cungcung datang aing. Lain nyucunga, tapi kabuktian. Nya soal nu diudag ku Andika mah aya diampihan. Malah mah ayeuna teh keur ditambaan da karunya. Bisi maot. Ulah kitu peupeujeuh ka papada manusia mah. Ulah saling paehan. Aluk mah urang teh saling tulungan. Ngadenge Demang Ahdi nyarita kitu Sarkoni ngagugudug amarahna. Kelos ya, kelakang lelecek kena lempah aing geuning. Aing mah teu butuh papatas ya. Anu penting mah aing nyusul jalma ditewa ku sia. Sok pulangkeun ka aing rek disiksa ku aing. Dipodaran tah. Tapi lamun sia nghalang-halang jeung siana ku aing dipodaran kek. Kitu cenah cek Sarkoni. Bari serepet ngalugas bedaugna. Kurilap-kurilap kasinaran ku cahya damar patromak anu geus diseungeut deui. Ari Birong nempo Sarkoni ngalugas bedaug teh. Serepet di manehna ge, dilalempeng kana awak Demang Ahdi. Bari pok Birong teh hohoa. Ulah diancam Sarkoni. Urang podaran wae lah jelema kieu mah ye. Kitu cenah cek Birong. Atuh sakabeh muridna Demang Ahdi anu kabeneran araya di dinya. Cerung jeleng harita teh laluncat ngepung Birong jeung Sarkoni. Ari Sarkoni lain garong ata-ata. Manehanana teu ieu gigis. Komo kudu mundur najan dikepung ku jalma sakampung ge. Teu lila. Pok Sarkoni teh nyarita. Sok keritkeun kabeh jelema-jelema sekampung. Ngaing mah moal sieun satunjang beas deuleu. Naon sakieu mah kagok
Sok diletak ku aing mah. Ngaing si Sarkoni moal mundur. Komo lamun kudu kabur mah. Sok saha anu rek kemimitian. Pangheulana modar tah. Supaya jadi adil, mending maju kabeh. Sok tah jeung jelema anu kurang jangkung alias penekel pendek. Ngadenge Sarkoni nyarita kitu. Pok Birong teh mairan caritaan Sarkoni. Naon deui si Sarkoni? Panekel sagala disebut. Geus karudah heuh kabuktian anak kitu atuh. Ngan ngabacot we tanu luhur. Ari dedegan mah geuning beke. Heh kisila. Sia montong ngahina ka aing. Daripada sia deui. Beungeut kabeh ke jiga Bang Barongan. Kajenting aing panekel penek ge. Aing mah kasep daripada sia. Hideng lestreng jiga tarang hawu dulu. Kitu cek Demang Ahdi. Mancing deui amarahna Birong jeung Sarkoni.